Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu warahmatullahi wabarakatuh ala khairi khalqillah habibina wa syafiina wa dzurrina wa karimina wa qurrata ayunina wa maulana wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Asallahu wa yaj'ala bainakum wa bainal ladzina hadaitu minhum wa wadatawallahu qarinallahu ghafurur rahim. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir dan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillah mugia oleh simkuring ngadoa oge nyuhunkeun doa ti sadayana mugia ku ningal mileuleungkeun mukaan ieu channel sareng ge cariosan simkuring sing aya maslahatna kangge urang sadayana atuh pamugi segala rupi bentuk kaluluputanana kalelepatanana sing dihapunten ku Gusti Allah ulah mata kajantenkeun madarat kangge simkuring khususna atuh umumna ka sadayana. Dina enjing-enjing kia dilebakeun saum simkuring bade ngajak bade bertafakur di paeun sadayana salah sawiosna hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ieu hadis upami telepat diriwayatkeun ku Imam Tabrani anu katampi ti Abi Darda radhiyallahu anhu. Abligu hajataman la yastati'u iblagho hajatihi. Paman ablagho sultanan hajataman la yastati'u iblaghoha sabbatallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yaumal qiyamah. Kirang langkung kieu abligu hajataman la yastati'u iblagho hajatihi. Kudu nganepikeun aranjeun kabeh mun bisa nyumponan ngabantu kana naon rupa bubutuh jelema nu teu mampu ngadongkang atanapi ngalaksanakeun bubutuhna. Ku teu mampu ku sabab kaayaan, ku teu mampu ku sabab kondisi ekonomi sinareng keuangan. Ku urang ditepikeun, ku urang dibantu. Bantu. Terlebih-lebih ye jami-jami anu gaduh jabatan, jami-jami anu gaduh kalungguhan, boh RT, boh RW, lurah, atanapi camat belah dituna bupati, paling dituna menteri, paling dituna presiden, jami-jami anu gaduh kalungguhan, anu ditakdirkeun ku Gusti Allah gaduh kepercayaan, dipercaya ku masyarakat, ditakdirkeun ku Gusti Allah, syariatna dipercaya ku masyarakat gaduh jabatan, anu bisa mempermudah takdir jami-jami nu sanes anu aya dina diri urang. Pek gampangkeun paman ablago sultanan hajataman la yastati'u iblaghoha sing sajalma anu ngabantu ngawujudkeun ngabuktikeun bubutuhna jelema terutama ka pihak pemerintah memfasilitasi ka pihak pemerintah aya nu kengeng bantuan itu bantuannya dipermudah dilancarkeun ditulungan dibantuan diusul-usulkeun. Maka saur Rasul paman ablago sultanan hajataman la yastati wa iblaghoha sing sajalma anu nulung kanu butuh nalang kanu susah ngabantu ka jami-jami nu memang peryogi bantu terutama eta jami teh teu mampu ku berbagai macam kaayaan jeung ekonomi sabbatallahu taala qadamaihi ala sirati yaumal qiyamati maka ku Allah eta jami bakal dipancegkeun dua sukuna dina mentas siratal mustaqim jaga di akhirat bakal salamat asup ka surga. Sok naon anu perkara urang anu bisa ngabantu sasama urang boh saluhureun sahandapeun atawa sasama mangga ku urang pidamel lega lahan ibadah teh loba lahan ibadah teh kantun urang daekna terutami dina hadis anu neme nu garaduh jabatan mangga sok bantu sesuai jabatan urang insyaallah eta jabatan bakal jadi ibadah. Eta jabatan bakal nulung ka urang jami adu gaduh kamampuan jami-jami nu teu mampu ngudag cita-citana jami-jami anu teu mampu ngawujudkeun cita-citana sulit dina memperjuangkeun cita-citana ku urang ditulungan may yassara ala musilin yassarallahu fid dunya wal akhirah
sing sajalmi anu ngagampangkeun urusan jalma-jalma anu hararese, maka ku Gusti Allah bakal digampangkeun urusanana dunia jeung akhirat. Pidawu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi aunil akhi. Allah bakal nulungan hiji jalma, Allah bakal nulungan sagancang-gancangna ka hiji jalma. Salagi eta jalma nulungan ka sasamana. Berarti hakikatna urang nulungan batur teh nulungan diri urang sorangan ngagampangkeun urusan batur nu urang dikersakakeun mampu mantuanana, mampu nulunganana, mampu nalanganana. Hakikatna urang ngagampangkeun ngalancarkeun urusan urang. Kumargi sakitu kantun ngalenyepan naon potensi nu aya dina diri urang nu tiasa nulungan batur supaya janten jalmi anu khairun nas anfa'uhum linnas. Pangsae-saena jalmi eta jalmi anu nyanak manfaat nu tiasa bermanfaat, boh rengkakna, tindakna, tandukna, paripolahna sareng ucapanana kange sasamana. Sakali deui mugi ieu hadis sing janten motivasi oge tegur sapa jalmi-jalmi anu ditakdirkeun ku Gusti Allah gaduh jabatan, gaduh kakawasaan, gaduh hiji perkara anu tiasa nulungan batur dina perihal ngawujudkeun cita-citana terutama fakir miskin, jalmi-jalmi anu gaduh potensi namung seueur dina kelemahan eta bisa ditulungan ku urang, mangga geura tulungan. Hakikatna urang nulungan diri urang sorangan, hakikatna urang nalangan diri urang sorangan, hakikatna urang mempercepat pengkabulan Allah, mempercepat datangna pertolongan Allah ku urang tutulung ka sasama urang. Tang panginten sakitu nu kapihatur di saung Lebak Tampian anu aya di Kampung Cipari, Desa Cijambu, Kacamatan Cipongkor, caket PLTA Saguling. Simkuring ngaturkeun nuhun sakaligus hatur puntenna. Sakitu nu kapihatur, subhanaka Allahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.